Menu isi beteng balik gawe ayeuna mah balado terong jeung sayur sop. Bener besti ieu teh video kamari burit balik gawe langsung arek olah tapi meresan heula ieu ge rohana. Ditulikeun ngaluarkeun lah ieu ya besti tulang hayam biasana mah teh nanah teh make cekerna tapi ayeuna mah asa hayang make tulang hayam. Teu sakabeh tulangna cuman aya tulangan kitu nya besti aya dagingan aya sayapan pokona mah campur lah dituluykeun lah ieu ngeuretan heula terongna. Biasana mah teh nanah teh lamun misalnya nyieun balado terong teh si terongna sok digoreng heula tapi ayeuna mah arek dikulub we. Terongna beres dikeuretan tuluy bawa ka cai jeung dagingna dikumbah ulang we besti soalna lamun misalnya teu dikumbah ulang tadi teh dibawa dina jero plastik. Lamun misalnya si terongna geus nagogna luhur kompor cetrekeun tutupan tuluy lanjutkeun lah ieu tah sayur sop anu can dikeuretan tadi teh tapi ulah poho diuyahan heula nya meh getahna kalaluar. Beres diuyahan dituluykeun ngeuretan heula ieu engkol-engkolna jigana teh moal kabeh sapotong oge mahi soalna pasti loba ieu ge sapotong. Lamun si engkolna beres dipotongan dituluykeun kana brokoli soalna teh nanah mah lamun nyayur sop make brokoli besti sok resepeun si galing makana brokoli teh tapi eta teh dipilihan heula besti sieun aya hileudan. Heueuh sok aya hileudan hararejo geuninganan besti teh nanah mah sararieun bari jeung eueuhan oge tapi anger we kudu waspada mah dituluykeun ieu wortelna dipesekan heula. Oh heuh besti di tempat teh nanah mah aya sayuran nu ngaranna si amang goceng soalna dina sagala jenis sayur anu dibungkusan ku si amang eta. Ieu ge teh nanah meuli sopeun teh anu misah-misah kitu besti ngan teu make kentang soalna teh nanah mah teu resep kentangna cuman make brokoli, make engkol jeung make wortel. Beres ngeuretan bahan jang sayureun dituluykeun nyiapkeun heula bumbuna ieu teh aya daun jeruk, aya daun salam, tah mesekan heula bawang bodasna tuluy bawang beureum, tuluy cabe beureum, tuluy cengekna geus beres mah geus we piceuna nuntana. Bawa weh ka cai biasa geus dicai mah dimandian heula soalna bisi teu disangka dimandian ieu teh si sayurna teh. Komo ieu si brokoli mah besti kudu dipilihan heula hiji-hiji sing taliti mun ngumah nu kieu teh besti bisi aya nu nyelapan. Heueuh anger we bari jeung anu nyelapna leutik warna hejo ge dasar rieun geuninganan besti geus beres dikumah mah tuluy dibawa langsung diolahkeun. Jigana teh ieu ge si terongna geus asaknya soalna tita tadi samemeh eta teh urang kumbah heula we besti urang bawa ka cai soalna lamun teu dikumbah heula mah bisi disangka jorok teh tuluy pinahkeun heula ieu teh bumbuna asupkeun kana jero blender. Anu di blender mah bawang beureum, bawang bodas, cabe, cengek jeung eta serehna lamun misalna daun jeruk jeung daun salamna mah ulah lamun geus asup kabeh mah kana wadah tuluy uyahan saeutik ngablenderna anggeus mah dituluykeun nyiapkeun heula ieu teh jang sayur sop di sabeulahna diminyakan ajang numis bumbu ajang terong samemeh digebruskeun eta si bumbuna tungguan heula minyakna nepi ka panas lamun geus panas karak diasupkeun lamun can panas mah ulah wakanya sok bau teh lamun misalna si bumbuna geus asup kabeh kana katel daun jeruk daun salam asupkeun osang aseng nepi ka asa karak burusutkeun terong penyedap rasana mah ukur make uyah jeung gula beureumnya soalna lamun misalna olah make gula beureum ulah dimecinan besti kete rasana teh sok capruk. Ieu teh besti tadi nama teh nanah teh rek minahkeun sayur sop tapi samemeh eta teh ngasaan heula ieu si terong ternyata can karasa uyahna jadi we diuyahan deui karak we ngeurikeun lah ieu sayur sop. Lamun si terong nama ieu teh geus asak besti tinggal nuluykeun kana sayur sopna karak dieurihkeun ieu teh da wadahna leutik teuing geuninganan nya geus dipindahkeun mah mahi geuninganan besti ditunggu